hampura ITKK Norowelang cumarita teh teu naon raos kaula teh awon kapi unyuk hampura kaset heuda biwir tetra bisa ditahan-tahan aya geus norowelang kieu hese diremna gulanya geus kolot mah kieu loba poho loba poho bodo balangah jeung sajabana iya sok rajieun beli ngamaklum kaula oge sepuh dupi salira teh saha pantos terang ngaran kaula ngaran kaula nya ngaran kaula teh Gatot Kaca ki Gatot Kaca ya sami aya kacaan jeung kaula ya kaca nama kaula teh di Nagara Amarta dau salah kulurah tamtama negara ki paingan atuh pantes bang gitu paingan gini sembada ya kaulah teh patarosan ye teh ki naon moal pati-pati salira janten pandita jeung pini sepuh di padepokan lamun teu jeung pangardina ari kitu jadi kieu ki sauyeuh kaulah curhat mangga salah ieu ake tereng se ngajar ieu teh ya beung peungrineh kulana satemena kaula teh ieu teh ngahindarkeun ti rupa hal ancaman marabahaya anu bakal datang nyata ka Gatot Kaca anu aya patulah patali sareng kulawarga ki naon kaula teh gaduh emang ya mang kaula teh kakasihna paman Arjuna panengahing Pandawa kasumpingan guruna ku anjeun nyaeta paman atawa eyang residorna ti jajar Sokalima nya ari sumpingna teh nyaeta datang ka dinya teh bade ngalamar Gatot Kaca pikeun jadi salakina putri raja Nagara Astina nu kakasih Dewi Lesminingpuri tah sedengkeun kaula teh nampi kana pangasihna nolak kana lamaran anu dicanak ku eyang residorna lajeng ngabalukarkeun paman Arjuna rek ngancam nyawa Gatot Kaca ya nepi ka abur-aburan dugi ka mangsa ayeuna nu jadi kasang tukang nolak teh kahiji kaula teu bogoh kadua nyeta yen Pandawa jeung Kurawa teh silih petik pati dileutik silih ala nyawa ti bubudak silih ceuceup ti mangsa keur leutik ayeuna rek ngajieun tali mimitran antawis Pandawa lan Kurawa ku ngaliwatan jatuh kramina Gatot Kaca ka Dewi Lesminingpuri ta ieu teh numutkeun kacamata politik yen yakin kaula teh salah kulurah tamtama negara yakin bakal dibaruang dina mangsa kaula cicing di Nagara Astina anu yakin ieu teh bakal ngaganggu kana stabilisatorna Nagara Amarta wireh Gatot Kaca teh sanes agul ku payung butut naon parantos kasohor ka mana kemendi yen yakin bakal diala nyawana dipetik patina ta ieu anu dua alasan kaula nyata pikeun nampik pangasih nolak kana kanyaan kira-kira numutkeun aki nah ieu teh leres ka manang kaula teh kumaha disangki teh ke bieu teh kitu nya alasanana timbalan ki cing nyuhunkeun ka manang ti aki lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa leuwih hade alasan anu kahiji nyaeta hidup nampik teh kulantaran teu bogoh ta eta we heula antara eta we heula hiji kulan nah ki sabab anu kadua mah katinggalna tina goreng hate tina goreng panyangka eta teh goreng panyangka
sabab tadi basuh keneh cumarita ulah waka ngareken goreng ka batur sehingga manehna hirup keneh di alam dunya pikeun jelema aya hak pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun Dah. ya Beres. muncek lagu tema laut najan jero masih keneh bisa diteleuman tapi hate jelema mah najan deet tapi teu kakobet Can karuhan Yeah. hati jelema mah. nyapan kaula teh ti kamiliteran ki lan ti kamiliteran Tuh. kudu aya praduga tak bersalah kudu aya pikiran atawa sakudua memang halus Sae eta mah. ngan posisina itu kolot numutkeun pribadi ya tah lebah dinyana ulah waka Dah. sabab aya sulit hati goreng HTT nyaeta diantarana hahalang urang lamun urang boga pahala Hahalan. jadi sakumaha gedena urang boga amal bakal laas lamun urang goreng hate sulit hati Duh. jadi pining jadi hijab jadi hahalang Nya. kahiji goreng hate kadua tulul amal panjang lamunan Loba teh nyawang. katilu dengki kaopat kandal kulit beungeut Dah. kalima wadolimu layang tahi dolim nu teu eureun-eureun Taya watesna kulanya. ya tak eta we heula Eta we heula Yeah. Jepang kuladen. tapi kaula teh patarosan ki naon putra Gatot Kaca mau upami dipercanten nya dugi ka mangsa ayeuna teh can pernah ngaraosan kumaha rasana sir birahi ka istri Oh. kumaha rasana bogoh jeung nyaah kanu jadi wanoja Kumaha rasana asmara teh kulana. kutan teh ieu Dah. Nya. naha kaula teh aya jodona atawa henteu ta ieu anu jadi kabingungna kaula teh Matak baluang teh ieu. oh Sepuh. ke ai umur sabaraha aya 30 aya langkung mah Ay. 10 leuwih Leuwih pal tuh. can aya sir birahi ka istri teu acan can terang kumaha rasana bogoh teh 10. Tuh geuning. piraku Asa pamohalan kulana. datang tuna oge beungeut teu goreng-goreng teuing kasep Kasep. puguh ning harta nyampak pangkat luhur piraku eueuh awewe nu lunda lende Piraku teh anu kairu. sugan aya nu ngawea ani-ani Edah nya. ani-ani teh naon nya teuing pokona mah ani-ani we cenah Nya. teu aya Sugan aya ge ani wa imik kieu jauh-jauh atuh. Reni atuh eta mah Reni eta mah. jauh-jauh atuh teu aya eueuh teu aya Sugan nu ngainbox. tapi kaula teh hoyong terang naha aki kaula teh aya jodona anjeun iya hayang dijawab Ya. hayang nu pasti hayang nu ngawang-ngawang Cobi. nya nu pasti iya saacan ngabejakeun jodoh anjeun aki rek nanya heula ka anjeun iya ari anjeun lalaki awewe Dah. Cobi nya mah lalaki iya tah lalaki mah aya jodona aya jodohna man. aya ki aya saha ki nya eta awewe Awewe. Nya. ye aki mah Tuh. naon teh Make jeung muhun eta oge telepat. lalaki mah jodona awewe nya awewe ge kitu jodona lalaki muhun Piraku kabeh. maksud teh kaula aya jodona teu nya aya nya saha awewe urang mana urang lemburna Tuh. saha ngaranna ke di mana apa panggil jelema tanyakeun saha ngaranna neng Kayak ai Jonghok kulana. edas Ya. naon aki teh geureuy tau naon Nah baju. hoyong nu pasti hoyong nu henteu nya hoyong nu pasti mah eta Dah. Cepeng eta. teu kudu tatanya ka salira upami teh mah kitu jawabanna mah Tuh. moal tebih-tebih ka dieu kaula Nya. oh rek tatanya ka kaki ngeunaan eta iya Oh. ulah kitu ngareken pananyaan ka aki eta teh Lain panembahan.
lain nu kitu jeung lain pakna aki kanu kitu Lain ahli na. nya manawi uninga aki teu apa aya kitu ngan meureun lamun hayang kitu nya ai jodopati bagja cilaka mah eta lain banda manusia ya tapi manusia wajib narekahanana Ikhtiaran. wajib ngaikhtiaranana nya ya ta dina lebah ngaikhtiaranana kaki dujung ka kalerpek kawetan praka kulon los Tuh. bebas eta mah Gumantung urangna. ngan aki ieu mah rek mere pepeujeuk ka diri anjeun ya rek mere bong bolongan naon ieu mah etang-etang pikeun ngahindarkeun tina rupa hal ancaman tuang rama paman Arjuna nya daun kumaha lamun anjeun geura init ka itu tuh kamana kalebah wetan ieu tempat kahalangan ku tilu gunung aya hiji nagara ari nagarana teh ngaranna teh nyeta nagara Tirta Dahana Tuh. Tirta Dahana di tengah alun-alun nagara keur diayakeun saembara adu jago saembara gelut kulantaran naon kulantaran rajana kakasina Prabu Dahana Dewa teh boga putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban lir widadari turun ti kahyangan kakasina teh Dewi Dahanawati ya kulantaran lobana panglamar anu sumping raja-raja ampir satatar madya desa sumping kaeta patempatan kataji ku kagelisanana nya kulantaran sieun jadi ajang papaseaan ngarebutkeun awewe di negara eta diayakeun we kawijakan saembara adu jago blabarakawat